ayam manusia kadiai. Kadi buat menang ayam manusia. Lain tempat manusia atau tempat jambelai. Cek pandita lalaki anu bewosan bari nyamperkeun para warikom dangu. Aduh, hapunten bae abdi teh bade aya maksud anu penting. Kalenggah salira mbah kitu. Cek Cep Iwan bari ngadeg-deg sarta ngeluh. Sieun nempo anu bewosan bangun anu bengis. Sedang pandita nu istri mah imut ngagelenyu bari nyekel tasbih. Mawa keterangan apa ento? Lamun teu mawa keterangan ku mbah dipake dengan sangu. Sok, mawa keterangan apa ento? Keterangan apa ento? Kaula aya milik boga dengan kejo urang kota jika nama euy. Cek pandita anu bewosan eta. Dengdek. Dengdek kumis setik. Cep Iwan murungkut bari ngeleter sieunun. Pedah eta kacida pisan semu beungisna jeung mamawa kampak basagi. Tengah bantun keterangan hilap keterangan kumaha caca teh maksudnya KTP maksudna ayeuna mah KTP namanya kaleuweung kudu mah KTP meureun kitu aturanana kumaha Wah, cilakaan di kamanusa. Lamun datang ka ieu kaula atawa mbah mun teu mawa katerangan pasti dipake coel sambal, ceurina jeung rabona. Eta panona dipake cocoan incu mbah. Ari eta irungna dipake papaes bilik ditaplokeun. Ari eta kongkolak panona dipake gengge, polona dikecrok pelem. Pelem. Cek pandita nu bewosan bari igel-igelan. Sedang pandita istri mah tetap tenang bari mesem. Aduh, ampun mbah, abdi ampun, ulah dikitu-kitu. Abdi teh nuju ka Talangsara, aya anu dipilarian. Aduh, mbah, sing aya piwelasna ka sim abdi mbah. Eta sarung tong dibocotan. Aduh, mohon bakating ku abdi teh. Aduh, mbah. Atuh da sieun aing. Kudu direcah kitu aing dibutilasi aing. Moal atuh. Cek Cep Iwan pariwikum dangu bari ngayak-yak eta. Pandita bewosan dipenta ampun teh kalakah ngigel bari tetembangan pokna teh kieu. Cak atuk cak tuk yak. Yak atuk cak tuk yak. Lagu naon eta? Teuing. Teksna kieu ieu mah ieu. Yak atuk yak tuk yak. Ieu jelema arek disasaak. Ko inang sargi. Ko inang sargi dipake makanan pagi. Asa teuningang gitu. Uing kayak bingung nyanyi dah kumaha. Kerusum lagu Batak ngeureun harita ya. Mohon. Sigan monggo satu sari-sarian bae. Sepeda istri itu hei paman cicing ulah gitu terucu. Oh, beri seriusnya. Hei paman cicing ulah gitu. Iya tatamu kudu di aku. Duh. Pandista. Salah we. Pandita istri nyentak kanu bewosan. Sabab karunyaeun ku Cep Iwan anu ngeleper bae bangun sieun aker. Oh, bangga kula nun, bangga. Jisi mang mah kitu sotenan kula nun ngabagiakeun ka tatamu kitu. Margi bilih palayeun tuang. Sayagi cengek bungkul ku jisi mang bade disuguhkeun. Geus jempe paman.
Saderek atanapi tatamu, rehingna anyar patepang, saha tuang jenengan, timana atanapi bade angkat kamana, tumorojog tan piraratan taya iber titadina, sakalintang pribados ngaraos kagetna. Cek pandita istri bari neuteup sarta imut paralikum dangu. Aduh nuhun ditaros. Abdi teh katalah pun Iwan ti daya Bandung. Pangna dugi ka dieu aya nu dipilarian nyaeta pun Adi. Wastana Nyi Amirah nu kabur ti Bandung parantos ampir 3 sasih ramina ya. Sawangsulna dupi salira duh manawi saha jenengan manawi. Cek Cep Iwan bari tungkul teu wani nempo beungeut pandita. Pandita istri mesem sarta rada ngalieus. Pok nyarita deui meuni ancad laer tur halimpu sorana matak geunah kadengena jigana moal matak teu dedengeun. Oh, jadi kitu pasejaan saderek teh. Dupi pribados ditaros ngaran nu katelah ku para panganut mah Siti Kolbu Setra. Cek pandita istri bari mesem. Siti Kolbu Setra. Duh emut di Bandung aya Siti Karang Setra gitu. Sanes Siti Kolbu Setra. Tah, ieu sun pun emang mah ieu wasta teh ieu. Julgul Setra gitu. Atur nuhun atuh. Mogi-mogi bae karasa eyang duanana kapribados maparin pitulung. Tiasa maparin bongbolongan perkawis icalna pun Adi Amirah gitu. Cek Cep Iwan bari cuma limba eta. Saderek Iwan, paraosan dina batin eyang mah Amirah teh teu bogaeun lanceuk, sok sumawona lanceuk lalaki. Manehna budak nu gelis, bogaeun oge lanceuk pateterean geus maot. Malah mun teu salah, tina torahan eyang Amirah teu nunggul pinang teu indung teu bapa teu sanak teu baraya. Sanes laras kitu? Cek Siti Kolbu Setra bari mesem. Cep Iwan ngagebeg dumeh ceritaan bohongna kabade ku Siti Kolbu Setra bari erana bae. Semohon karasa eyang, mohon. Cing aku we ka eyang mah terus terang supaya gampang kapanggihna. Ari ka Amirah teh pernah naon atuh? Cek Siti Kolbu Setra bari agelenyu. Wah, tambah sapi buluan panginten eyang. Aduh, atur punten bae eyang. Abdi parantos kabohong. Dupi ka Amirah teh salaresna meng sanes pun Adi atanapi wargi. Nanging naon? Nanging salaresna bade terus terang bae abdi teh. Parantos kataji kabelit ati, kagendam rasa asmara ku anjeunna. Dumugi ka abdi kabungpelengan ieu. Paripaosna buuk hideung jadi bodas. Huntu beres jadi ompong. Kulit kerang jadi pewat. Adah abdi mah moal geunah sareng panasaran upami teu acan ka pendaknya Amirah gitu. Cek Cep Iwan beri nyurucut Cipanona. Dina bayanganna ting klepat rupa Amirah. Sedangkeun Siti Kolbu Setra ge ngahelas hatena. Katara paroman ngalimba bari nyalangkrung Cipanona. Bener-bener ieu mah satia bumelana teh. Kitu garentes hate Siti Kolbu Setra. Jugul Setra meni olohok bari neuteup ka Cep Iwan anu keur ngeluk bari murubut Cipanona. Saderek. Kumaha upami salira laras bomel anak ka Amirah. Dugi ka mana? Dugi ka mana deui bae sateu acana ka dieu milarian teh. Mangka eta katinggalna salira eta dugi ka kitu. Abdi teh parantos beng ka ditu beng ka dieu. Mah malih dugi ka guha raja setan anu parantos maling hiji istri didinya tah. Ih, Raja Setan? Di mana ayana eta teh? Sareng kumaha riwayatna pangna tiasa maling hiji istri?
cobi ka pribados wartoskeun. Buktosna tah ka ieu ka eyang sok. Mangga carioskeun kumaha? Cek si Teko Bosetra. Atuh darak-darak Cep Iwan ngalakonkeun ti mimiti datang ka dukun. Nepi ka ditekuk benuk, nepi ka nulungan awewe anu ngaran Wati. Tungtungna nepi ka diajakna ka lembur danau teh ku Wati, sadatangna ka dieu aya maksud neangan Amirah ka ieu gunung. Oh, Tah kitu Mbah cariosna teh. Wati, Cek gerentes hate si Tiko Bosetra bari ngahulang. dupi Wati ayeuna di mana ditundana? Di saderekna bae. Malih tadina bade ngiring ka dieu. Nanging ku abdi ditolak. Da moal pisaeun ka hijina istri, kaduana abdi teu acan tangtos wangsul deui upami Amirah teu acan kapendak. Kitu Mbah. Nyahoeun Wati yan saja milarian Amirah. Oh kantenan. Margi diwartoskeun ku abdi. Kalayan Wati kantos nyebatkeun yen Amirah kantos aya di panyenahang kitu. Salembur kantos sareng Wati teh. Mung saurna kabur, malih duanana sareng gak ganekna kitu. Perkawis Wati, kumaha terhadap Sarira? Terhadap Mohon, terhadap Sarira kumaha Wati teh? oh dupi anjeunna marupina aya oge harapan hoyong dipibojoku abdi gitu. GR. Mohon bilih GR gitu. Oh sanes katawis tina Tina nauna. Wah eta mah. Wah. sanes mohon tina Rinat Aura. Aura kasih. Oh sanes eta janten ya tina Rinat gitu benteng gitu. Hoyong dipibojo gitu ku abdi. Nanging abdi henteu Kang abdi sate acan pendak sareng Amirah moal waka bojoan kanu sanes gitu. Tetep ya Mbah abdi ngaharapkeun ka Gusti Allah siang wengi tiasa pendak sareng Amirah kalayan abdi mah moal kagembang deui kudu sanes upami sanes ku Amirah gitu mohon. Ya Allah. Siti Kobo Setra gosap dada lang pikiranana hatena nyarita kieu. Kang Iwan, nah atuh teu tingali kapan ieu teh nu dipayunan teh abdi Amirah. Deudeuh teuing Kang Iwan. Kang Iwan sanaos abdi seja bela ka engkang. Nanging kitu sotenan ngadoja. Kang Iwan dugi ka ditipu ku raja setan. Abdi oge terang atuh. Tamakeun enjing pageto teu aya deui anu bakal ngawut-ngawut kerajaan setan. Iwa ti si Amirah. Saderek Iwan, Mohon Mbah. upami dituduhkeun ayana Amirah sareng Mang Endil, kumaha bade nampi? Oh aduh ya Allah atuh eyang sanes nampi deui isim abdi teh moal teu ngaraos bingahna. Pariposna berat nyuhun berat nanggung berat nyarimakeunana kana kasayan eyang upami dugi ka eyang kersa paparin pituduh perkawis ayana Amirah gitu. Di mana? Aya di dia di mana? Di mana? Aduh bakat tingku atoh. Cek Cep Iwan bari acong-acongan bakat ku bunga eta. Bakal ngaraos sono pangintennya. Cek Siti Gopo Setra bari ibot ngagalenyu sarta ngereret ka Jugo Setra nu keur nyerenge. Oh, perkawis eta mah sanes dikieuna deui atuh. Abdi teh sonona malih balangkung ti sono kitu. Cek Cep Iwan beri rada seuri eta. Salira teh geuning Setra manah. Dugi ka kersa toh pati jiwa raga kangge milarian jenengan Amirah. Salira sinatria pahlawan utama nu teu karana caehan atanapi putus pangharepan. Nah upami kasebat pamengget mah kapan di Bandung teh sanes hiji istri tur garelis ngalangkungan ti Amirah. Nanging salira tetep bumela ka Amirah. Palai tepang gitu. Aduh kantenan eyang, kantenan. Mohon di Bandung maseur, salah sama gitu mohon. Aya nu artisnya, anu selebgram. Pokoknya mah balatak gitu abdi tetap abdi montel ka Amirah hate teh gitu eyang. Mohon. Antosan sakedap. Cek Siti Kobo Setra bari ngaleos heula. Ka mana cai teh? Teuing atuh.
Kang Iwan, ieu saha? Cobi tetep abdi. Cep Iwan red netep. Teu birek deui yen eta teh Amirah nu kumanehna diteteangan. Cep Iwan ngarontok bari ngagorowok. Amirah! Amirah! Ieu engkang. Aduh. Nah Amirah ka engkang ngadoja. Aduh. Eta moncrat. Astagfirullah. Assalamualaikum dangu eta segeruk cek Iwan ceurik mending ngagukuk dina lahuran Amirah. Amirah ge kagaga segeruk ceurik bari ngusapan buuk cep Iwan. Amirah. Amirah. Ya Allah Kang, nah dugi babarawekan kitu. Mohon nami terangnya nangisna engkang sigak ieu. Kang Iwan ulah kitu. Maksana urang ulah nyegrok. Sanes. Kang, gugah. Ieu abdi Amirah nu dipilarian ku engkang. Engkang laksana tepang sarang abdi. Abdinya kitu deui bingahna asa ngagaduhan hiji pahlawan. Den. Mohon Mbah. Tong mbah. Ieu teh pun emang Den. Pun emang ieu teh. Mang dia nyamperkeun bari geus salin deui pakaian kudu biasa ka dieu nana mah. Nyaeta pakaian gandek teu tinggaleun bedog nu disarangkaan sagede hihid. Aduh, geuning Mang Endil. Mang Endil itu tadi teh mohon abdi ge rada curiga siga Mang Endil ngan. Wah, aden mah. Syukur we Mang. Bagea teuing yeuh. Aduh. Mohon. Punten we Den, pun emang tadi nyarios sabulang bentor gitu. Dah ieu teh pan channelna capruk gitu. Kitu teh ngadoja we ka aden. Beuteung uning keneh bae aden teh. Tetana naon Mang. Keur kuring marido. Amirah. Kang teh ngaraos kalintang bingahna dikadarkeun tiasa patepang deui di dieu. Anu satedina asa moal dipikapenakeun deui kitu nya. Tos pesimis kitu tah. Nah geuning bet aya di dieuna. Duh, kumaha kawit tah ieu teh kumaha. Atos teu kedah disanggeukeun ayeuna Kang. Engke bae di mana parantos aya kasalsean. Abdi tiasa sasanggem naon-naon riwayat abdi. Kumaha pangtiasana abdi aya di tempat. Engkang nyalira pasti kaget. Rehna tadi kantos gelut sareng oray. Eta teh teu aya sanes tiasana engkang uninga naon aya sanca teh pasti engke sakantenan diwartosan. Di dieu mah pamali. Oh, upami kitu mah atuh nyai tiasa disebat sakti aya namanya. Aduh, sakti kitu. Aduh. Teu aya sakti Kang. Sifat makhluk sadayana sami nanging ngagaduhan akal tarek kahungkul. Tembal Amirah bari neuteub. Duh, sanes kituna engkang tadi nguping pisan yen anu ngacak-acak nagara setan tembung salira Amirah. Ke laras kitu upami laras engkang hatur nuhun. Malih engkang badi hoyong ngiringan ngancurkeunana lah, hayu lah. Pokona mah pantang mundur lah, maju lah. Baungan eta setan teh jaya kaniaya doh. Ya insyaallah Kang. Margi kasebat setan teh Kang, sing mafhum ku anjeun. Moal iwal-iwal ti kawit-kawit ti jalmi-jalmi anu resep ngalajur nafsu nganter pangjurung setan. Setan aya dina masing-masing dada manusia. Kangge Amirah tegedag bulu salembar. Upami teu kabarengkos sadayana tong disebatkeun abdi Amirah nu parantos nandang siksa batin mang bulan-bulan. Cek Amirah bari imut ngagelenyung. Lenyap Cep Iwan nu mimiti deui papanggih jeung imutna Amirah. Hatena ngalenyap sono jeung imutna. Sono jeung kempotna pipi anu geulis. Aduh. Amirah. Hayu atuh urang ngawitan deui ya. Urang ngawitan. Ngawitan naon? Ngawitan
Eta lungsur ka lembur gitu maksudna. Engkang hoyong geura ngajorag nagara siluman gitu. Engkang tegenah sareng panasaran upami teu acan taluk sadayana mah gitu. Hayu. Cek Cep Iwan bari neuteup kana beungeut Amirah nu keur sakitu tambah geulisna. Keur magelis tambah kalebeng mang bulan-bulan atuh beuki hejo carulang bae teu beda ti hiji putri anu lubungsur ti kaputren. Mangga Kang. Nanging omat kedah disamper heula Cewati. Hawatos. Oh aduh sasawios teu kada disamper atuh. Da eta mah aya di sadarekna yeuh kitu. Ih ari engkang. Ulah kitu. Ieu teh ngaharepkeun kana kabelaan engkang nu saterasna. Margi ngaraoskeun parantos dibela ku engkang tinang tos anjeunna palai ngabales jasa ka engkang. Aduh nya eta am. Kapan engkang teh parantos disanggemkeun? Ku engkang teh tos dugikeun yen mung Amirah pibojeun engkang kitu. Aduh cek Cep Iwan bari ngahulang eta. Depi engkang tadi nyaurkeun ka Cewati ka abdi pernah kumaha. Oh. Duh aing mah tersudutkan kasudutkeun ya. Ieu da bongana atuh. Pudang piding kitu. Rek yang sakuduanya tadi namanya. Aduh lain kitu. Mohon disabatkeun adi ari ka anjeunna mah am ku engkang teh duh. Tah, naha atuh eta lepat engkang. Cobi upami engkang terus terang ka anjeunna yen antawis engkang sareng abdi aya hubungan batin sanes saderek panginten anjeunna ge moal ngaharepkeun pigarawaeun engkang. Atuh ayeuna saparantos ka pendak ieu moal deui matak nyangkelitna deui, nyungkelitna deui kana manahna Cewati. Aduh sawios lah am. Moal disamper ku engkang da disalamatkeun tina liang gua atos ku engkang teh. Kedah gentleman Kang. Sawios kumaha ari engkang? Teu kenging kitu Kang. Samper ku urang duaan katilu Mang Endil. Bade beureum bade hideung pokona engkang ulah kapalang jadi jalmi atarapi hiji pameget sinatria. Kedah kesatria. Perkawis bade ditikah henteuna atuh terserah salira engkang. Engkang cinta mangga tikah abdi moal gantar kakaitan. Samalih abdi didamel ku engkang anu anom, bari damel anu sepuh terserah engkang. Really? Naon really teh? Mangga lanjutkeun mangga. Tibatan jadi pimatakeun sapertos nu parantos-parantos. Abdi mah teu boleh ginggiapeun. Samalih abdi suka ngelehan maneh tibatan kedah nyorang deui bahaya sapertos anu parantos kalakonan. Cek Amirah bari neuteup ka Cep Iwan eta. Cep Iwan bati ngahulang bingung pikiranana. Bohong ah. Sok ari teh bener bingung ieu teh euy. Bingung kumaha? Akadna dibarengkeun kitu atawa duh kumaha nya? Kieu bae Kang tong jadi emutan. Tong janten ruwet pipikiran tur manjang. Mangga caosan pamundut abdi. Urang samper Cewati. Urang bantun ka Ibu Ramana. Kangge engke kari kumaha engke. Ayeuna mah nu paryogi. Engkang mah nyamper Cewati. Aya tawisna yen engkang ngabela ka anjeunna. Akhirna raos kana mamanahan anjeunna. Oh, nya kitu wae sae atuh am. Kangge engkang mah numutkeun bae kitu. Mangga tuh, urang mararios ulah panjang pangemut deui. Hayu. Bring atuh tiluan teh para warikum dangu. Nyaeta Amirah, Iwan jeung Mang Endil tarurun kalandeuh. Teka carita lilana di perjalanan anu nyorang jungkrang mipir pasir. Nu tiluan nerepi kalembur Mang Asmita anu keur dina waktu tadi diinjeuman pakaianana jeung mihapekeun Wati. Palih mana Kang bumina teh? Tak itu am, di tuh. Kedap deui geura. Iya. Assalamualaikum. Punten, sampurasun. Waalaikumsalam.
keur batuk. Rampes, mangga. Ai kuning. Kapenak deui tuang rai teh. Nuhun, alhamdulillah iyo nya. Iyo. Ti mana Aden teh? Tos kecakeun dongengna. Eueuh, Paraikum dangu. Rupina cag heula. Ieu dongeng nyambung dina jejer setan Guha Samprani anu bagian kagenep. Kumaha saterasna ieu? Tarekah Amirah CS Cep Iwan CS pangintennya gitunya. Dina ngaberantas atanapi ngabasmi gitu setan Guha Samprani teh. Mangga teras manco di ieu kanal YouTube Capruk Radionet. Kanggo bagian salajengna. Sim kuring ngaturkeun nuhun ka sakumna para warikum dangu anu teras manco kana ieu kanal. Kupingkeun sinareng nonton gitunya kana konten-kontena oge pamugi sakudak sakedikna sasiereun sabeunjeureun aya mangpaat aya hikmah utamina hiburan kanggo urang sadayana. Para warikum dangu netajen sadayana atur nuhun oge kanu parantos teras manco anu teras ngomentar nanya anu oge nge-like-na mangga anu tacan subscribe mangga di-subscribe bae. Urang patepang deui dina konten salajengna sim kuring sejamit mundur. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam batok.